yang teka rasa kurang terus waktu nyerelek kurang tere datang karena bulan anu dimuliakeun ku Allah. Salah satu bulan nyata Ashurul Hurum dina sataun aya 4 ku hari urang tere ngaharipan Syahrul Muharram yakni bulan Rajab. Bulan Rajab anu ku Allah dimuliakeun naon be dilipat gandakeun ku Allah. Lamun urang kuari ieu ngaji pahalana 10 kelipetan. Jadi mun perek sakali teh mah tuh kajun stok loba keneh 10 kelipetan. Tapi naik orang karena bulan Rajab ieu dilipatkeun ku Allah 70 kelipetan. Naon be lain bentuk ngaji be urang sedekah 1000 dibales 70 kelipetan jadi bara Haji Pendi 70. Salat dibales 70 kelipetan, ngaji ge kuarieu 70 kelipetan. Ih yai paneta teh ya menurang Noel pamajikan ngusap paneta menang ganjaran 70 kelipetan. Ngusap doa dipakai. Ieu kolot-kolot Haji Pendi ngomongna kos gitu bener. Oh, itu lamun orang make kan ganjaran ka pamajikan 70 kelipetan. Pas sayang make deui ngadua kali Haji Pendi cak pamajikan stok loba keneh. Ya Allah, Gusti nu agung. Ieu bulan Rajab terus bakal naik karena bulan Sya'ban puncakna di bulan suci Ramadan. Imun ibarat naik tangga ieu kuari geus mulai urang ngalengkah. Jadi aya puasa meureun dina bulan Rajab. Tu kumaha daekna bae. Sunah bulan Rajab urang tiap puasa mundek nurutan al-maghfurlah guru urang Abah Uci ieu 27 poe. Waduh asa sohor bae 27. Waduh Kiai ulama eungap 27 mah boro-boro puasa ngadengena ge geus ampeg teh lah. Yes be urang mah 7 poe be 7 poe atawa 8 poe. Baheula mah kula sok diomong be ku Abah almarhum teh ya 7 poe puasa jang nutup lawang neraka nu 7. Tambahan sapoe deui jang muka lawang sorga. Itu lamun 27 mah kaliwatan teh nasana teh. Maksud jangan Haji Pendi. Oh, ya Allah. Yai cenah ku sapoe bae ge nutup kabeh neraka lawangna muka lawang sorga atuh. Ku sapoe doang ge. Sapoe masa sih sapoe doang? Guys, 3 poe lah mun teu 7 poe 3 poe. 3 poe. Lah kula mandeg sapoe be asana pi moalen eta. Atuh can ge puasa nawar deh lah. Ya Allah. Iya. Lantaran kabeh dibuka ku Allah bentuk ibadah ke Gusti. Terus beti berbagai jalur naon be dimulai bulan Rajab maka ku urang naon dieusi ieu teh sesuai kejeung kemampuan. Tah, ulah kieu biasana orang magahan ngaji atau mun santri mah biasana ngaji lantaran puasa laju perek bete ngaji kunaon sih ente ngaji lolos puasa ta eta mah maningan kene buka ngaji ulah puasa pas gitu ya teh
nu hebat mah cara guru urang artina nya puasa nya magaan wajib makin seger be mun wajib luar biasa tangginas aya murid dan nuturkeun wes be jadi orang teh ya dile bancak urang mah kolasi ngantet ya ya pan magahan atau ngaji teh ya ibadah luar biasa puasa ge ibadah luar biasa gedean keneh puasa ngan teu ngaji apa maningan ngaji bari jeung teu puasa apa maningannya teu puasa teu ngaji blon tah ieu teh maningan keneh ngaji kajeun teu puasa ge daripada puasa molor tekos gitu ya surah abah almarhum baheula mentekan nyaweun kakula mah ya nyaweun lamun lamun puasa SB geus be tah sia geus ulah puasa geus be titah ieu teh tah ngarokok ulah puasa lajunan mah puasa henteu ngaji henteu iya kalkulasi orang teh mantakan geus be urang menta ka Allah supaya dibere kuat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Teh ieu geus naon be biasa maca Quran tingkatkeun maca Quran dina bulan Rajab, biasa maca sholawat mulai urang teh tingkatkeun lobakeun maca sholawat dina bulan Rajab. Kiai kula mah salat biasana atuh tingkatkeun salat tuh tilok jakula kiamnya sholat sangat terus baca Quran tilok laju komo maca salawat mah geus puasa bae boro-boro geus mawa duit bae 1000 2000 ayo urang asupkeun ka kotak masjid mawa duit urang 1000 2000 ayo urang aya yatim tatangga urang bere tuh aya fakir miskin ku urang ayo bere masya Allah iya bernilai ibadah hartina ulah dikosongkeun ku urang teh naon be nu urang mampu ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu masya Allah. Ieu Rajab lamun urang terus kobeleh ditueun bumi ditu teh aya Jabal Qof. Hei, di mana Jabal Qof? Tempat sa'i. Jabal Qof sih tempat sa'i. Sopa, Marwa, Sopa, eta, iya mah Jabal Qof. Teka deteksi ku teknologi sakumaha hebatna canggihna Amerika, canggihna di Jepang, Cina, jeung sajabana moal kadeteksi di mana Jabal Qof. Tapi para sang kekasih Allah wali-wali Allah eta Jabal Qof nggon rekreasi aya nu sakiceup kadinya aya nu 5 menit aya nu 10 menit setengah jam sajam setengah poe sapoe aya nu sapoe minggu aya nu 2 minggu pang boyor-boyorna ieu 6 bulan wali ya wali atuh kajeun sanajan boyor ge datangnya nama daripada Haji Pendi lumpang kencang teu datang-datang ke Jabal Qof. Kiai aya naon eta di Jabal Qof teh tanah lapangan bola tanah lapang dan naon ieu teh anu dicipta ku Allah min fito tina perak. Ya Allah teman geus ulah ngomongkeun geraman teman geus saha nu ngeusina para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha luasna 7 kelipetan luas beleh dieun Jabal Qof. Ieu urang kan ieu beleh dieun ngaranna ieu bejero ieu urang nu dieusi ku urang bage hese sakumaha luasna komo beleh ditueun Jabal Qof bumi keneh ieu 7 kelipetan. Ngeunaheun teh kieu tah mah ditu murah keneh meureun nya. Geus teu kudu meuli atuh tinggal datang doang ka ditu.
mentakan inna fi wara'i jabali qaf ardon baydo turabuha kal fido dibleh ditueun jabal qaf ieu adalah ardon baydo tanah putih anu taneuna terbuat tina perak laksana perak ya Allah sakumaha luasna saatuha mislu dunya sab'amarat luasna ieu 7 kelipatan bumi nu beli dieu 7 kelipatan luas masya Allah dieu si kusaha mamlu'ah minal malaika dieusian ku para malaikat-malaikat pinuh lolongkrang saeutik-eutik aja sampai diperumpamakeun ku Kangjeng Rasul andai kata jarum diragragkeun ti luhur ka handap ti luhur teh moal nyampe ka handap kunaon ku rapetna malaikat ku rapet-rapetna lau sakotot ibutun la sakotot alaihim andai kata jarum diragragkeun la sakotot alaihim moal ragrag ka handap ukurana nimpah malaikat kunaon eueuh lolongkrang ya Allah muhara luar biasa. Terus ya iya tiawa biadikulin minhum liwa setiap hiji malaikat nyekel bendera bendera naon kiai nu jelas lain bendera partai eueuh kampanyean malaikat eueuh partai meureun kiai lain eueuh. Terus tertulis dalam bendera tersebut maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tasa enggeusna tertulis kabeh ieu setiap malam Jum'ah dina bulan Rajab yajma'una kullal lailati Jum'ah min Rajab haula jabali qaf yatadarrauna bisalamah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kabeh raung seluruh malaikat anu antah sabaraha bermiliun-miliun malaikat kabeh yatadarrauna bisalamah Gusti mudah-mudahan Haji Pendi disalamatkeun ih geseuri bae nu amina saeutikan li ummati Muhammadin jang umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah mudah-mudahan diturunkan rahmat Gusti ieu kabeh malaikat rabbanarham ummata Muhammadin wala tu'adzibhum rabbanarham ummata Muhammadin wala tu'adzibhum ya Allah curahkeun rahmat jang umat Nabi Muhammad wala tu'adzibhum sanajan loba dosa-dosa ulah disiksa Gusti ya Allah ieu sing carwak sing carerit malaikat kabeh terus Masya Allah wa yastagfiruna wa yatadarrauna mangmentakeun pangampura Gusti bener umat Nabi Muhammad dia sok aya be anu ieu teh untap intip